tingkatan kedua urang mah cinta ke Allah, ibadah ke Allah, sieun ka neraka, eta ge geus termasuk. Katilu urang ibadah ke Allah, cinta ke Allah, resep ka surga. Nah, mudah-mudahan urang kabehan nu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah, supaya urang bisa mawas diri, introspeksi. Mun urang nyaritakeun bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Jang selalu lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan bahlul. Na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai tirumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir. Nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi, ila ruhi. Urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Jangan ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahoan. Masyaallah karim ahli Allah. Mendaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun kara kirom likirom putra Ki Hairun mah liwat bae ka hiji lembur eureun aya ahli teluh di dieu kajian kumaha ge ka ambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih teu cara kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah. Ya Allah kiai manya kula kudu susumpahan ka dieu sia ka dieu sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita kiai ka ambe lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hate urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen bararisa kula lamun nyaritakeun aya babna sahawali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab da pohara begitu dibacaan Masya Allah karim ieulah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beuteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu mah emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beuteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang mangpaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh tah capek Masya Allah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmuna ngajaga kadaharana komo kiai proposal mah nanaonan nanaonan teu salah ngan teu jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atau bagus nya mah keur carita ahli Allah kan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurah sehingga bersinar sanajan deket pasantren Batur. Oh masalah itu udah pesantren kene pesantren gering zahir batin teman dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah kitu keneh guru urang Ki Madin kiai di rumpak sidang teu disebutan jeung guru-guru urang sakaligus mudah-mudahan dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah urang kabehan murid-muridna jeung pecinta-pecinta guru urang mudah-mudahan kasorot ku nur ilahina urang mudah-mudahan bisa cinta ke Allah jeung ngeunaheun ibadah akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana.